Bismillahirrahmanirrahim. Wal jawajimu. Wal jawajimu. Ari amil jawajib eta samaniata asyara ayat 18. Wahia ari anu 18 teh lam hiji lapad lam, walamma jeung lapad lama, wa alam jeung lapad alam, wa alamma jeung lapad alamma, walamul amri jeung lapad lam amar, wad du'ai jeung lam du'a, wala pin nahyi jeung la dina nahyi, wad du'ai jeung la dina du'a, wa in jeung lapad in, wa ma jeung lapad wama, wa man jeung lapad man, wa mahma jeung lapad mahma, wa idma jeung lapad idma, wa ayun jeung lapad ayun, wa mata jeung lapad mata, wa ayana jeung lapad ayana, wa aina jeung lapad aina, wa anna jeung lapad anna, wa haysuma jeung lapad haysuma, wa kaipama jeung lapad kaipama, wa idan jeung lapad idan, pisyri dina siran khosotan kalayan tangtu. Wal jawajimu ari amil jawajib. Ari amil jawajib eta ayat 18. Artina tukang ngajajemkeun. Anu 18 kabagi dua. Hiji anu ngajajemkeun ngalap cukup kana fiil sahiji. Bahasana yujajamu fi'lan wahidan. Nu kadua anu ngajajemkeun kudu kana fiil dua. Hiji fiil syarat, kadua jawab syarat. Tegasna anu yujajamu fi'laini dijajemkeun ku fiil dua. Al awalu nomor kajina fi'lu syarti nyata fiil syarat, wasani jeung ari kaduana eta jawabuhu jawabna syarat, wajaja'u jeung balasan eta syarat. Jadi mun dina ngerab sok aya yujamu filaini al filu syarrin wasani jawabuhu wajaja'uhu gitu ya. Ia berbicara tentang fiil mudhari dina amil jawajib. Kamari mah nu jadi contoh dina amil jawajib teh cukup ku lapad lam ya. Cek ti heula ke amil jawajib teh amil nawasib teh saabreg abreg. Kamari nu disebutkan amil nawasib sabaraha hiji? 10 ya. Anu 10 teh kabagi 2 gitu ya. Anu 10 kabagi 2. Hiji anu nganasabkeun kudatna amil anu lobana aya opat. Nya mana? Kahijian, kadualan, katilu idan, kaopat kae. Nu kadua anu nganasabkeun ku anu disimpen eta aya genep. Anu genep kabagi dua deui.
hiji anu hukumna jawaz naon nyaeta lam kae nu kadua hukumna wujub disimpenna teh eta aya 5 hiji lam juhud kadua hata katilu jawab ba kaopat jawab wau kalima mana au bimana illa ya. Jumlah 10 amil anu nganasobkeun anu 10 teh dikumpulkeun dina kaidah cenah kumaha pansib bi asrin wahyaan walan wake kada idan insudirot walamuke walamujuhdin wakada hatta wa'aw wal wawu wal pa fi jawabin wa anau bihi jawaban badanab yin au tolab kala tarum ilman wa tatrukat ta'ab gitu ta dina fi'il mudhari kaentepan ku amil nawasib anu jumlahna aya 10 kiwari amil jawazim aya 18 cek tadi kabagi 2 hiji anu yujamu pilan wahidan cukup ngalap ku fi'il sahiji nu kadua yujamu fi laeni nyata anu wayahna ku ngajemkeun teh ku fi'il 2 al awal fi'il syarti fi'il syarat nu kahijina wasani jawabu wajau nu kaduana nyata jawab syarat ari anu ngajajemkeun kana fi'il mudhari amil jawazim anu ngalap cukup kana fi'il sahiji eta aya 6 mana kahiji lam contoh lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad lam yalid mana amil jawazimna lam yalidu eta teh fi'il mudhari kaentepan amil jawazim jadi jazm lam yalid alamat jazm kusukun tadalna paeh nya sabab bil mudhari anu sahih akhir teu pantel aja naon harap ela sehat nya tah nalika ropa nama yalidu nya kusab kaentepan amil jawazim jadi weh mana disukunkeun akhirna. Jadi ciri jazmna teh kusu sukun sebagai mana i'rab asal ya jazm teh. I'rab niyabahna naon? Hadbu harfi illah ya ku hadap itu hadbu harfi illah aya hadbu nun. Hiji ka lapad lam yalidu lam yalid artina henteu ya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid Allah teh anu henteu putraan walam yulad jeung teu diputrakeun walam yakun jeung henteu aya lahu eta tetep ka Gusti Allah naon ahadun sahiji oge arti teu anu nyareng nyarengan ka Gusti Allah mah kade eta teh walam yakul lahu teh eta teh yakun nya ku kaf ditulisna teh bisi maca qaf dilekohkeun ku mana teh pada santri walam yaqul lahu salah da mana
lapadna ya yakun. Ini mau mupus mana Teu tak tulisan teh. Yakun. Walam yakun lahu paikeun tasdidan. Gitu. Jadi ulah kukop tapi kukap. Lahu jadi khobar ya yakun ya. Isimna mana ahadun. Pan amal kana mah tansibul isma tarpaul isma wa tansibul khobar tarpaul isma wa tansibul khobaro. Tansibul isma wa tarpaul khobaro. Yakun lahu ahadun. Itu gas oke. Lam tah amil jawazim nomor hiji. Tina bagian kahiji. Nyata nu cukup ku fiil sahiji. Nu kadua alam lama. Dek alam heula pek, dek lama pek. Ya. Lama heula. Kadua lapad lama. Lama yadukul azab. Lama yaduku eta teh fiil mudhari anu majzum. Naon sababna? Kaentepan amil jawazim. Alamat jajemna ku hadfun nun. Ya, cek tadi aya hadap sebagai niabah tina sukun. Itu sebagai geganti tina sukun. Dibuang nuna cia celeng siga maneh miceun naon celeng. Nah, ya. Nah, tuluy mana? Naon pangna ayeuna dibuang nun? Sabab fil mudhari patepung jeung domir wau jama. Maka si nunna dibuang. Kada lain wauna tapi nunna. Nah kumaha asalna nalika ropa nama yadukuna gitu ya. Model tanaluna itu. Yadukuna iya kadatangan amil jawazim. Jadi dibuang nunna. Ngantong poho tah dibere ciri alif teh salian ti wau jamak teh ya. Lamma yaduku eta mah geus kaentepan amil jawazim. Katilu alam. Contohna seperti alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam taro eta teh fiil mudhari anu majzum. Itu. Nah sababna kaentepan amil jawazim naon? Alam. Alamat jazmna hadap. Anu hadap di dinya nyata hadfu harfi latin ngabuang harap elat sabab fiil mudhari mutal akhir. Ta aya harap elat tantungtungna aya iya. Asalna taro teh taro ya. Gitu. Gantikan ku alif. Ya. Ngan ditulis ku iya sebagai huruf asalna. Gitu. Panjangkeun we alam taro. Ya. Alam taro anu nalika ropa nama taro gitu ya. Nah, iya mana dibere amil jawazim. Dua tah cukup ku fiil hiji mana yaduku
taro. Ayeuna nu kaopat lapad alamma. Alamma contohna alamma ahsin. Asalna nalika ropana ahsinu. Kaentepan lapad alamma maka dibuang anan didinya diciriana ku sukun. Sabab fil mudhari anu sahih akhir henteu papanggih jeung harap elat diantarana. Jadi ieu teh kaitungna teh mana fil mudhari nu maju. Alamma ahsin. Keur nalika ropana macan kadatangan alamma ahsinu. Terus mana deh kalimat nyaeta lam amar. Lam amar. Sabenerna mah lain lam amarna, lam weh heula nya. Sabeusina dua di dinya, hiji lam amar gitu ya. Nu kadua nyata lam doa. Gitu. Eusina teh dua teh. Mana contohna? Liunpik du saatin. Liunpik eta teh mana? Fil mudhari nu majzum. Naon sababna? Sabab fi'il mudhari anu sahih akhir dicirian jajemna ku sukun. Padahal nalika ropana mah yunpiku datangan weh lam amar liyunpik du saatin. Wayahna maneh kudu daek berinfak ya. Du saatin gitu. Itu dina surat mun teu salah surat naon atolak sana mah. Wayana kudu berinfak. Bahasana berinfaklah kalian. Gitu. Di saat lapang ataupun sempit tuhnya dusaatin pada waktu ya leluasa gitu. Nu kadua lam doa ya. Jadi itu tina bilangan kalimat. Hiji aya lam amar, kedua aya lam doa. Contoh liyang di alaina rabbuka. Ieu alamat jajemna ku hadfu harfi latin. Ya. Sabab fil mudhari nu mutal akhir. Asal nama yaqdiyu. Datangan amil jawazim jadi majzum, maka kalimatna liyaqdi alaina rabbuka dina saatna memutuskan, menetapkan, menghukumi itu alaina terhadap kita semua. Siapa? Rabbuka, Rabb kamu. Jadi ieu hitobna ka Kangjeng Nabi. Saterusna kadenya dina nu kalima lam teh aya dua, hiji lam amar instruksi, kadua lam doa permohonan, liyaqdi semoga menghukumi alaina terhadap kita semua. Siapa rabbuka? Tuhan kamu
Gitu. Jadi sebuah permohonan. Nu kagenepna nyata lam nahi. Artina la anu nyegah ya. Nyegah, ngahulag, nyarek gitu. Contoh kayak di DG lagi ayat 2 ya, la nahi teh dalam bentuk naon larangan keras jeung bentuk permohonan. Contoh larangan wala taqrabuz zina wala taqrabu jeung omat ulah ngadeket-deket marana kabeh azina kana zina. Komo zina mendekati pun tidak boleh. Itu. Tah asal nama nalika ropana nyaeta takrobuna ngadeketan maraneh ka kabeh. Tah ayeuna mana entepan kula nahi sebagai amil jawa jim. Wala takrobu jeung omat ulah ngadeketan maraneh kabeh azina kana zina. Lapad takrobu teh eta fil mudhari anu majzum sabab kaentepan amil jawa jim. Cirina alamat jazmna kunaon? Hadbununi. Sabab fil mudhari patepung jeung domir wau jama. Jadi sing ingat, setiap fil mudhari patepung jeung wau domir jama itu ciri naon dek ropana ya. Dek ayeuna jajemna cek paribasa itu ku ngabuang nun itu. Kade petunjuk eta lain kana lapad azina ya. Tapi kana lapad takrobuna maksud teh ya. Itu. Ya bisa salah persepsi ya. Cirian lain kana zina nah tapi lapad takrobuna gitu. Si panahna teh lain mere petunjuk kana zina nah tapi kana takrobu. Nerangkeun alamat jazmna ku hadbununi gitu. Takrobuna jadi takrobu wala takrobu gitu. Mana deui nu kaduana nyaeta dina bentuk nahi ya anu istilahna didinya naon bentuk doa. Itu contoh Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana la tu'akhidna. Mugi Gusti ulah nyiksa ka jisim abdi sadaya. Itu ya. In nasina di mana abdi hilap. Cek Allah teh kumaha lamun maneh ngahaja. Wayahna dibabet ku kami gitu. Aneh sholat sepugu ingat waktu sholat sarede dari tengah aja sama sarede lain kasarean deui sarede jadi di dia eusina ada 8 ya. Hiji alam, 2 lama, 3 alam, kaopat alamat, kalima lam. Anu eusina aya 2, aya lam amar, aya lam doa. Nu kagenep nyaeta nahyi. La nahyi, aya la nahyi anu naon secara langsung panyarek nya instruksi gitu.
aya anu sifatna permohonan sarua nyata lakna nahyi gitu. Ayana bagian kedua anu ngajajemkeun kudu kana fiil naon fiil dua anu ngajajemkeun kudu kana fiil dua eta aya 12 fiil lain itu teh kana fiil dua eta aya 12. Mana nu 12 teh? Kahijiin. Contoh. Iyyasha yarhamukum. Iyyasha yarhamkum. Asal nama yasha'u. Ya. Nah, maka mana ieu lapad yasha teh? Fi'il mudhari. Gitu ya, kaentepan amil jawazim nyata syarat tidinya in syartiyah isim syarat ya. Mana fiilna yasa sebagai fiil syarat anu awal gitu. Nah, tuluy mana alamat jazmna ku sukun yarhamkum eta gimana jazm sabab eta jadi jawab syarat tadi mah fiil syaratna anu kadua mah jawab syarat alamat jazm sukun sabab fiil mudhari sahih akhir yarhamkum gitu aya mimna mati lain dina kum tadina yarham iyyasa yarhamkum gitu ya. Lamun dina kalimat eta mah model jawab sarata seperti ya kalimat Al-Qur'an mah naon iyasa naon dina surat Kahfi tah iyasa fal yu'min itu wa iyasa fal yakfur mun salah kitu kalimat tadinya iyasa fal yu'min wa iyasa fal yakfur gitu. Tanapi mana mun dina hadis mah nya ieu mah dialog seperti gitu maksudnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama gitu. Dialogna maksudnya beda contoh guys hiji ta kadua nyata lapad ma contoh wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa ma taf'alu ieu teh fi'il mudhari ya anu majzum naon pangna majzum kan depan amil jawazim dek ayeuna aya jawab syaratan dek henteu nu jadi pokona kan depan amil jawazim naon nu jadi ciri jazmna naon dan pangpus ini mana nu jadi alamat jazmna hadbun nuni gitu asal nama taf'aluna
Kalian depan amil jawajib. Jadi wa ma taf'alu gitu ya. Jadi mak didinya teh amil jawajib anu dibahasakeun sebagai isim syarat. Taf'alu eta jadi fiil syarat anu kahiji. Wa ma taf'alu min khairin tepati-pati migawe aranjeun kabeh min khairin tina kasaya min bimana ala bisa karena hiji kahadean ya'lamhu pasti Allah uninga karena eta perkara teh sa Allah Gusti Allah gitu. Ya'lamhu eta jadi jawab syarat gitu ya. Jadi jawab syarat maka mana dijajemkeun alamat jajam sukun sabab fiil mudhari sahih akhir. Jadi keterangan eta keur nyaritakeun ya'lamhu ya. Ya'lamhu teh alamat jajemna teh nyaeta sebagai naon istilah teh jawab syarat gitu. Ngan ku sabab fiil mudhari sahih akhir maka cirina kusukun. Dalam siga nu kahiji mah mana papanggih fiil mudhari jeung wau dhamir jama ciri jajemna teh ku ngabuang nu ya. Katilu man tina bagian kedua itu nya katilu man contoh wa may ya'mal su'an yujza bihi man sajalma ya'mal anu migawe si jalma su'an kana kejahatan yujza maka ia akan mendapatkan balasan bihi dengan kejahatannya tersebut itu ya. Man didinya sebagai amil jawajib isim syarat ya'malu eta fiil mudhari anu majjum sebagai fiil syarat anu awal nabat majum sabab kadatangan amil jawajib ngan ku sabab sahih akhir teu papanggih jeung harap elat maka eta lapad ya malu teh dicirian jajemna teh sukun podaran talamna gitu. Su'an yujja bihi yujja eta jadi jawab syarat gitu. Muncek dibahasakeun malempengna teh kieu teh sajalma anu migawe kejahatan itu akan mendapatkan balasan. Siapa berani menuai padi, ia akan memanennya gitu. Sajalma anu berani melakukan sesuatu maka ia harus siap dengan segala konsekuensi. Non konsekuensi teh hebat, resiko bisa. Artinya mana? Harus siap menerima akibat daripada perbuatan tersebut. Matak Rasul, di mana anjeun dek melakukan sesuatu, pek pikirkeun heula pi akibateun. Nah, mencekolot mah kudu asak-asaknya ngejo bisi tutung tamaga. Nah, kudu asak-asaknya nampo bisi kaduhung akhirna gitu. Contoh maneh kenaon ngaji teu nyaho ke mah butuh gitu. Lamun maneh boga pikiran mah mangpang meungpeung ieu ngaji amangna keur aya manehna keur sehat waktu luang aya gitu. Satu saat mungkin wae nu jadi manfaat teh menang ngaji nya gitu. Kacalupan ka aun-aun ka koncara ka jana pria mama Garut jeung mama Bakasih
Teu menutup kemungkinan cenah ieu mah nya cekolot ngadongeng di Samarang teh aya nu disebutkeun aya pangjarahan asupna teh di daerah Cipepe disebutna teh Allahumma sholli ala Muhammad ini poho deui ngaranna teh jadi kieu teh cenah baheulana teh keur malah santren di Cibangban, ari Cibangban teh ke daerah Karampawitan, ya, daerah Karampawitan. Baheula mah hulu wotanana ilmu alfiah teh, ilmu nahwu, ya, di Cibangban. Tak keur kieu keur hareureuy kieu. Urang jarah cenah yeuh. Ariung ayu cenah gitu. Nya ti mimitina teh heureuy ieu mah heureuy. Urang balap. Cenah saha nu pangheulana nepi ka makam ka godog gitu. Eta bakal jadi wali cenah gitu. Ya. Siap lah oce. Dar saring kieu. Bring ngabring. Ternyata nu pangheulana teh eta cenah nu ti Samarang. Ya. Gitu. Nah, datang teh ka ditu dengan naon tiba-tiba we gitu jugurumpuyuk we pas nepi teh gitu nangis gitu ternyata kata-kata tersebut itu adalah menjadi kenyataan eta santri nu heureun tadina teh ya gitu cek kateranganana dirinya diangkat menjadi waliullah gitu ya. Cukang Kawung disebutna teh daerah Cukang Kawung itu cenah mah wali eta teh ya. Ngan dugikeun ka pupus teu kantos rarabi cenah gitu kaburu katungkul ke sifat kewalian nana gitu. Sarunya mau magarut jeung mau pakasih ya. Jadi doa gitu moyan wah mang perang ya gitu. Guys kaopat ayeuna mana mahma contoh mahma tak tina bihi min ayatin linus litas harna biha litas harna biha iya mah makna amil jawaji tak tina make iya teh henteu tak tina gitu nya jadi mana fi'il syarat anu awal alamat jazm hadfu harfi ilan panna salama ta'ti ya jadi tak tina gitu jadi teu aya iana ya bihi min ayatin terus litas harna biha litas harna eta mana jadi jawab syarat cirina alamat jazm hadfu harfi ilan gitu sabab fi'il mudhari muta akhir litas haro make iya biasanya gitu nah, jadi litas har nah gitu iana teh aya saharo make iya gitu idma kalimat lapat idma tajlis ajlis id amil jawajib idma amil jawajib tajlis jadi fi'il syarat awal alamat jazm sukun naon sababna sabab fi'il mudhari sahih akhir sing ingat lamun ku sukun pasti sahih akhirna da kalimat asli mah itu mana di dalam kondisi muncul dina fikih mah dina kondisi ikhtiar
Jadi aya pi waktil ikhtiar dina fikih teh. Aya pi wakti doror. Ya, salah satuna pi waktil harb. Dina waktu berkecamuk, dina waktu gonjang ganjing, dina waktu yang tidak stabil, dina waktu yang sedang darurat. Nah, jadi sukun mah berlaku nanti dina waktu ikhtiar, dina keur nyalse keurineh keur soheh keur sehat gitu ya. Nah, cirina kusukun tenang ari jelema nu sehat apa gitu ya. Beda jeung nu gering ban stok setik karek ku salema kayak gitu ban. Komo lamun ku ayeuna kanyeri nu luar biasa ya. Itu tadi dianggap bermasalah elat masalah gitu ya. Jadi balik deh, setiap fil mudhari anu sohe akhir gitu itu alamat jazmna ku sukun. Lian tidinya baik ayeuna ku hadbu harfi illah atanapi ku harfi nun ya gitu. Ciri jazmna teh gitu. Mun hadbi harfi ilat meureunan dubaran heula. Mun hadbi nun meureun gitu. Mana naon disebut teh disederhanakan supaya tidak berlebihan. Yes. Idma geus ya. Idma tajlis ajlis. Alamat jazm sukun sabab fi'il mudhari anu soheh akhir. Nu pertama jadi fi'il syarat, anu kadua jadi jawab syarat. Kagenep ayun. Contoh ayya ta'dil aqdil ya. Gitu. Ayat teh jadi amil jawajib. Ta'dil fi'il mudhari anu majzum. Alamat jazmna sukun sabab soheh akhir. Ieu ta'dil teh sebagai fi'il syarat nu awal. Aqdil itu jadi jawab syarat. Alamat jazmna kusukun. Naon sabna? Fi'il mudhari anu soheh akhir. Sing paham ya, geus disebutkeun deui. Geus calakan maneh teh pan geus ngarti. Ya. Oh, eta teh mana fi'il mudhari soheh akhir. Gitu. Ya. Katujuh mata aldo al amamah ta'rifuni mata ya amil jawajib sebagai isim syarat. Aldo eta fi'il mudhari anu majzum. Ciri jazm naon sukun sabab fi'il mudhari anu soheh akhir. Al amamata eta jadi maf'ul bih. Al amamata ta'rifuni eta jadi jawab syarat. Alamat jazmna ku hadbununi gitu ya. Ta'rifuni gitu. Ku ngabuang nun ya. Asalna ta'rifunina gitu. Kadalapan ayana tadi mah ayana ayu tadi tanya ayana contoh ayana ta'dil bihir rihu tanjul. Ayana eta jadi amil jawajib sebagai isi syarat ya. Terus ayana mana ta'dilu
eta fiil syarat anu awal. Kaentepan ku amil jawazim jadi jazm, alamat jazm mah kusukun sabil mudhari anu sahih akhir. Bihi eta teh kumpul jar majrur, jar wa majrur tah nya. Bihi teh bakna baharap jar, hi domir mutasil anu dijerkeun ku bi nya gitu. Jadi bihi macana. Lamun ka we biha sarua we jar majrur sebenarnya nama. Gitu kan pedah tuduh kawe kawewe gitu. Arrihu eta jadi fa'il anu marfu ya. Sementara tanjul jadi jawab syarat. Alamat jazmna nyata kusukun. Sabab sahih akhir ya gitu. Anu kasalapan ayeuna. Contoh aina ma takunu yudrikumul maut. Surat naon teh? Surat Luqman asa nama itu terakhir. Ya. Aina ma takunu, di mana baik kalian berada, yudrikum pasti menemukan terhadap kalian naon al mautu mau itu nyumput karena naon istilahnya karena dulang oge bakal kapangi we anggar ku maut mah gitu. Horeng maut ngadodoho gitu. Ngadodoho itu loh. Zaman Nabi Sulaiman aya hiji jalma pan baheula mah berita kematian teh diinformasikan, dipublikasikan si anu bakal paehna teh tanggal saanu jam saanu gitu. Ngan tempatna teu kabejakeun. Ari Nabi Sulaiman dek keliling dunia gitu. Dek kontrol ke daerah wilayah terpencil. Nah harus pada ka mana cenah juragan Nabi teh gitu. Dek ka anu cenah ka Cina dek elu gitu. Atuh cenah dibantuan mah puguh we cenah yang terang Cina. Padahal dina hatena teh hayang menghindari kematian. Caritana ngilu we kana amparan sajadah teh banyak seng ngapung numpak ieu mun aya nama buruk gitu dan kapal terhebat ceng nepikeun ka Cina turun di dinya sanggeus beres selawatan Nabi Sulaiman berangkat deui kumaha maneh ngilu deui cenah gitu moal cenah juragan mangga cenah bade angkat maaf dia bade di dieu we cenah gitu. Nabi Sulaiman berangkat aya nu datang nanya ka manehanana gitu nuju naon cenah mang gitu ieu cenah dijawabkeun Sulaiman gitu. Ngobrol ari anjeun saha kami teh malakal mau cungkel saharita modar gitu. Jadi geus puguh neneangan malakal mau teh wae cenah jelema teh gitu padahal canda datang itu. Oh, ayeuna mun digitukeun subhanallah nya. Guys, amil jawazim teh ayeuna mah teh. Ayeuna nya makna eta sebagai sila. Gitu. Sila mausul. Bisa disebutkeun kata sambung mun urang mah nya atanapi perantara. Nah, mun urang mah kata bantu teh. Gitu. Takunu itu jadi fiil syarat awal. Takunu teh fiil mudhari. Alamat jazmna ku hadfu nuni. Asal nama takununa. Kaentepan amil jawazim aina. Maka eta mana? Dihadap, dibuang nuna gitu. Pan kana fiil madi yakunu fiil mudhari gitu kun fiil amar kun payakun nah, jadilah kamu maka ia jadi jadi itu fiil mudhari ya. Yudrikum itu jawab syarat tina lapat takunu
yudrikum di mana bae anjeun aya yudrikum bakal mangihan ka anjeun. Naon al mautu mah maut. Al mautu kapeulatakum eta kap domir maf'ul ya gitu. Al mautu itu jadi fa'il marfu. Maka di logatanana naon al mautu mah maut. Sabab eta guer ukola. Lamun jelema mah saha di dinya teh kitu. Kade yudrikum sikap nu kahiji dipaehan nya. Sabab jadi jawab syarat. Lamun cek ahli qiraat mah ieu teh bisa dibaca sakaligus ya. Jadi sikap nu kahiji teh pan diidghamkeun. Jadi sarua makhrajna sarua sifatna da puguh sarua hurufna eta gitu. Maka mana di idghamkeun kitu nya. Teruskan nu ka-10 anna. Contoh pasbahtu anna nanta tiha tas tajar biha tajid hatoban jajilan wanaron ta'a jujan. Ieu teh bentuk syiiran gitu nya. Syiiran tina kitab-kitab nahwu gitu. Anu sebetulnya mah diurang teu papiler teh, dibatur papiler ya. Dibuka teh dina kitab anu diawas ku urang mah jarang, hampir teu aya. Model Naim Riti teu aya. Dina Alfiah Hasanah teu aya. Ayana teh ieu teh dina kitab naon teh? Syafi'iyah dina eta tapi bab nahuna kitu nya. Gitu. Kabukana teh ayana teh. Ta lengkepna teh kitu. Pasbahtu anni ta'tiha tastajar biha tajid hatoban jajilan wanaron ta'ajjuja. Ieu teh isuk-isuk jelema katirisan gitu. Maka manehna neangan sulu tuluy dihurungkeun dari siduru hareupeun hau gitu nya. Siduru hareupeun hau nya. Tajid maka mangihan si jalma hatoban kana sulu gitu. Mana nu jadi contoh? Tasta jar ya. Mana nu jadi syarat awalna? Ta'ti ha. Dinya jadi fi'il syarat. Majum bil mudorena gitu. Nah, ngan dinya man alamatna ku ngabuang harap ilat. Ta'tiya pan asal nama. Dibuang iyana jadi tiha gitu ya. Ku sabab aya lapan anna dinya. Terus mana hae suma? Lapan hae suma. Hae suma contona hae suma tastaqim nan yuqaddir lakallah. Benar? Hae suma jadi amil jawajib. Tastaqim fi'il syarat. Anu majjum fil mudorena. Sabab aya amil jawajib. Ngan ieu alamat jazmna ku sukun. Sabab bil mudhari sahih akhir. Yuqaddir eta jadi jawab syarat. Ya. Itu. Jazm alamat jazmna ku sukun. Sabab sahih akhir bil mudharina. Laka didinya kumpur jar jeung majrur. Lam tamun ieu nya lam harap jar. Papangih eujeun domir muhotob laka gitu. Allahu itu jadi fa'il marfu ya. Hai sumatastaqim sakira-kirana ayeuna ngadegeun
gitu yuqaddir maka mereka mampuan laka kanjeng selalu Gusti Allah ya gitu. Kaipama terakhir lapad kaipama contoh kaipama tajlis ajlis kaipama ieu amil jawab jim sebagai isim syarat tajlis fi'il mudhari anu majzum alamat jazmna sukun tajlis sebagai fi'il syarat anu awal ajlis ieu oge mana fi'il mudhari anu majzum alamat jazmna sukun sabab fi'il mudhari anu soeh akhir ieu sebagai jawab syarat anu kadua nyata tina syarat anu awal gitu nya nu terakhir pisan nyata dipisahkeun ieu mah ya wa idan fi syi'ri khossatan lapad idan dina syi'ran khossatan kalawan tangtu gitu ieu masuk kana kategori amil jawajib ari idan ngajajemkeun kana fi'il mudhari khusus dina syi'ran gitu contoh istaghna ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idan non tasobbaka khususatan pataham malah ya gitu jadi ieu mah idan mah khusus berlaku teh dina syi'ran mana berkapasitas sebagai amil jawajib gitu mana contohna idan tasobbaka gitu nya eta mana jadi kesimpulanana amil jawajim anu 18 dikumpulkeun dina qaidah wajajmu bilam walam sing bener atuh wajajmu bilam walam qad wajah wala walam dalata ala tolab kadaka in waman wa idma waman wa ayun mata ayana aina ma wa aistuma wa kaifama wa anna kain yakum zaidun wa amrun kumna wajjim bi'in wa ma biha qad ulhiqa bi'laini lam don au mahalan mutlaqo tanbihun peringatan catatan di mana-mana jawab syarat lain ku fi'il mudhari maka jawab syaratna kudu ku jumlah anu di mimitian ku pak jawab sekali di mana-mana jawab syarat lain ku fi'il mudhari maka jawab syaratna ku jumlah anu dimimitian ku pak jawab mana contohna naon cek saha gitu maksudnya cekoida wal yaktarin bil pak jawabun lawaqa ba'dal adati maudi asyartim tanah jadi salian ti kunu tadi seberapa 18 ya jadi jawab syarat fi'il mudhari teh mana lamun lain ku fi'il mudhari jawab syaratna maka eta ku pak jawab babu marfu'atil asma'i wallahu a'lam bissawab wa bimana bima 'allamtana rabbi 'alimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana bidinina
tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limin antarzuqona wasi'ah wa antarzuqa amanah kita wasul ku pangaosan kita wasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran